Dina kanyataan namah jalma teh ninggalkeun tapak lain ukur dina taneuh anu baseuh sanggeus hujan, tapi ninggalkeun oge dina hate jeung pipikiran. Kalan-kalan matak nyorea ngahudang panineungan namang sakatukang, laju leleb dina lamunan, asa hayang balik deui ka jaman anu geus kaalaman, sok sanajan lilana ukur memenitan. Hananguni hana mangke, tan hananguni tan hana mangke, aya baheula aya ayeuna. Moal aya baheula mun eueuh ayeuna, teu nutup kamungkinan ngaharib kana pasualan ayana sabab geus tangtu aya akibat. Nya kitu deui dina ieu carita, mangrupa kotretan ngeunaan hiji kajadian anu geus tumiba dina waktu katukang, akhirna kaguar deui dina mangsa kiwari, mangrupa akibat tina pasualan musabab anu geus mang taun-taun nyamuni. 30 taun kalarung, nalika Aso jadi tukang suling anu remenam papanggilan manggung, milu grup seni anu nabeuh ti kampung ka kampung. Dina hiji kasempetan basa manehna nyelang reureuh mangsa nabeuh, geus ti tadi mula nayaga eak-eakan mirig anu midang jaipongan. Sakapeung raramean teh diselang ku wanda dangdutan, nimbang kana kahayang anu meunang bagean makalangan. Minta kopi kanu hajat euy, jangar sirah ieu teh duh. Aso nyarita ka si Kohar, sobatna anu sarua keur nyelang reureuh. Can aya mangi kopinya? Ceuk si Kohar kalah malik nanya. Nya acan atuh, gancangnya uing kagok yeuh. Ceuk Mang Aso nembal bari ngaragamang kana suling. Nya kitu teh hari tamah seni jaipong teh masih keneh loba nu nanggap sok sanajan geus mimiti kaasupan wanda anu lian. Abong tungtutan zaman antukna ngahijikeun dua enteragan dina hiji kasempetan, pikeun anu karolot mah geus tangtu milih wanda ibing jaipongan, sedengkeun barudak ngora moal salah deui pilihanana teh geus pasti kana dangdutan. Sok rengse manggung wing milu baliknya, ceuk si Kohar bari mikeun sagelas cikopi. Maksudna menta dianturkeun ka imah maneh? Hehehe, lain wing rek tuluy nganjang ieu teh. Temal si Kohar alangah elenge. Rek nganjang ka saha? Dararasan mah eueuh tatangga nu jadi randang murah ieu teh. Dina ayeuna ge awewe nu lengo barudak keneh. Aya ge nini-nini deui. Da lain urang dinya, tapi tatangga lumur maneh. Apal teu ka si Heni? Heni, Aso kalah ngahuleng. Heni urang girang teh giningan. Oh, Heni eta nya ti iraha dean jeung Heni. Nya geus lumayan lila sabenerna mah. Kuning bisa hadean jeung manehna, eta panggih di mana kitu? Eta basa manggung di Cisaat, kabeneran boga hajat teh dulurna Heni. Temal si Kohar bari nyerebungkeun haseup rokona. Oh, paingan ari kitu mah hartina geus lila oge. Da harita teh wing mah ukur kebagian manggung beurang, sabab peutingna tuluy nabuh di haur geulis. Heueuh basa nu eta teh ya. Kumaha ieu teh? Bisa teu wing milu balik? Nya teu nanaon atuh. Temal Aso datar pisan. Sabenerna mah manog mayong rek nepungan Heni teh, tapi si Kohar nyaritana teu kebat. Nah make nyebutkeun manog mayong sagala, atuh meureun teu bogoh-bogoh teuing ka Heni teh nya. Hehehe, teuing. Temal si Kohar bari tuluy ngahuleng. Sugan lieur nya. Puguh nya uing teh keur lieur. Paingan ari kitu mah eta we nepikeun karek nganjang dina waktu anu teu usum teu wayah, kawas nu eueuh deui poe isukan. Apaan kitu nganjangna mah rek isukan, tah peuting ieu mah rek ngenong heula diiteun maneh, bisa teu? Heueuh hayu, ceuk Aso bari nyerenge.
Poe isukna sanggeus dalahar, si Kohar tuluy amitan rek tuluy ka imahna Heni anu teu pati jauh ti dinya. Anjog kanu dituju, Heni kawas nu reuwaseun nampa kadatangan si Kohar teh, teu nyangka bakal kaanjangan sanggeus 2 bulan teu datang-datang. "Da Mang Hen?" cek Kohar nanya bari imut. Damang, mangga kelebet." Sajongjonan si Kohar ngahuleng dumeh ngarasa beda ningali sikep Heni dina nampa kadatanganana. Tapi ketang, kuring oge nu salah. Gerentesna bari tuluy asup ka tepas. Gek diuk dina kursi, sedengkeun Heni tuluy ka tukang rek tatahar geusan nyuguhan. Sabut ngadagoan anu boga imah, si Kohar begitu genah rarasaan, komo sanggeus inget kana kajadian anu geus kaalaman, didinya pisan dina kursi panjang, Heni serah bongkokan dina tangkeupan, masrahkeun sagala rasa binarung renghap jeung usap anu ngalagenna. Heni anu kapahung gandrung panggih jeung Kohar anu nyidem nafsu ngaberung, akhirna gumulung temali reyen isuk jaganing geto baris kaduhung. Rong heap Kohar narik amekan nu ngadadak asa berat, eta kajadian teh teu oleh gugupai bangun ngahiap, tapi hatena teu berat, sakapeung nolak sakapeung nyeblak. Sadar sagemblengna kajadian harita teh awahing kajurung ku kaayaan, teu sirikna manggih kasempetan paduduaan, dumeh indung bapana Heni keur indit nyambungan. Ret kana kursi panjang, breh deui beukina rembongan, hatena ngabarung sinang, dihenteu-henteu oge kursi panjang nu aya di tengah rohangan teh jadi saksi talajak dirina jeung Heni anu geus katalanjuran. Sabot keur ngahuleng, sorog Mang Darta bapana Heni datang nyampeurkeun. Kuning ohar, kamana wae atuh muni kakara ka dieu? Pak, damang. Kohar ngadadak samarampa samar peta, lian ti kagaruwahkeun dumeh keur ngumbar lamunan, manehna oge ngarasa era jeung rumasa. Solongkrong ngajak sasalaman. "Cager Har, masih keneh manggung?" cek Mang Darta nanya bari neuteup anteb. "Masih Pak, malihan mah tadi wengi teh wangsulna beuh di Cibatu." "Jigana mah keur loba nu ngampranya, biasana Raya Agung mah loba nu hajat lin." "Nya kaleresan Pak, komo minggon payun mah kabagian noron." "Halus atuh ari kitu mahar." Jep sajongjonan mah taya paguneman, si Kohar diuk bari tungkul, sedengkeun Mang Darta kalah ngahuleng bari ngadayagdag kana kursi. Kohar begitu puguh rarasaan, tara-tara ti biasana Mang Darta nyang hareupan manehna bari jeung lila. Ari Mang Darta kawas nu keur mikiran pi omongeun, kumaha carana sangkan si Kohar teu kasigeung hatena. Nya akhirna mah Mang Darta teh teu burung nyarita di mimitian ku ngadehem heula. Kieu ieu teh Har, sabenerna aya nu rek ditepikeun, tapi omatnya ulah jadi katuguna, komo nepikeun ka aya rasa ngewa, boh ka bapa boh ka si Nyai." "Perkawis naon teh apa?" "Gus lila bapa teh miharep kadatangan ohar, tapi abong kuduna teh ameureunana hidup datang dina waktu anu teu meneran pisan, jigana mah bisa disebutkeun lat datang." "Maksana kumaha Pak?" Mang Darta nyelang narik ambekan jero, pok nuluykeun deui omongan. "Hampuranya Har, ayeuna mah Heni teh geus katalian ku nu sejen, kakara saminggu ieu ditanyaanana teh." Gebeg Kohar ngarenjag, manehna teu nyangka baris nampa beja saperti kitu. Janten Heni teh parantos." Kohar nyaritana teu kebat. "Nya Har, wayahna nya, bohongan atuh hidup teu datang-datang, jeung teu mere kapastian deui. Tapi sanajan kitu oge, heuh nya ge lain jodona ari duduluran mah ulah nepikeun ka pegat. Anggap Heni teh adi ohar, kitu deui bapa, anggap kolot ku oharnya.
Bapa sakula warga moal micen. Kohar teu nembalan kalah tungkul bari ngawasa diri, hatena nu gencang, pipikiran kumalayang, nampak kanyataan anu teu disangka-sangka. Hanas datang bari jeung gede harepan, tapi beh nama kalah kuciwa anu karandapan. Mang Darta mencerong Kohar anu keukeuh tungkul, najan teu wasa nepikeunana, tapi dalah dikumaha. Sanggeus sawatara waktu, akhir nama Kohar teu burung nyarita. Teu sawios Pak, abdi rumaos nu lepat. Hapunten anu kasuhun, atuh perkawis Heni abdi ngiring bingah wireh parantos penak sareng jodohna. Kohar nyarita binarung Cimata anu kabendung dina juru panona. Nyahar, ari bapa mah teu pipilih, reka saha wae oge teu masalah. Ukur nganteur ka hayang budak, malah satadina teh gede harepan, sugan teh rek jadi jeung hidep. Mohon Pak, sakali deui hapunten anu kasuhun. Tapi teu nanaon, ulah leutik hate, apan dunya teh lega. Komo hidup mah kasebutna jarambah, remen manggung kaditu kadieu. Sugan we atuh gancang menang gantina. Atur nuhun pisan pidoana Pak. Ayeuna mah kieu yeuh Jang Ohar, di antara urang teh geus dimimitian ku kahadean. Nya pungkasna oge kudu ku kahadean deui. Sok didoakeun ku bapa. Hidup teh singgera menang gantina anu leuwih sagalana ti Heni nya. Amin, amin. Hatur nuhun Pak. Mana tuh nyuguhan teh? Nyai, Nyai. Mang Darta ngageroan ka anakna. Wios teu kedah Pak, abdi moalami bade teras amitan. Ih, nah mun digagancangan teuing atuh. Mending urang dahar heula geura. Atos Pak, hatur nuhun. Mangga tuh dikantun. Ceuk Kohar bari nguniang, mun itu bonang dicaramnya. Temal Mang Darta bari patarema leungeun sasalaman. Wartoskeun we ka Heni, abdi teras wangsul kitunya Pak. Kohar nyaritana bari tunga-tengo ka jero. Oh, nya Jang, jigana mah keur ka warung si Nyai mah. Wios Pak, abdi wangsul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kohar ngalengkah ninggalkeun buruan imah binarung hate anu tugenna. Gancangna carita, tekung si sabulan ti harita Heni ngadahup ka Maman urut batur sapagaweanana di salah sahiji pabrik di Cimahi. Hajat kawinan anu basajan teu diramekeun nepikeun ka tatanggapan, ukur masang balandongan nyadiakeun dulur jeung sajumlah tamu anu diondang. Ari dirias mah geus puguheun kangaranan parawan anu kawinan, itung-itung nyaluyukeun jeung kailaharan. Rengse di rapalan, Heni katempo bangun anu bungah nakeranan sok sanajan jeroana namah aya bang baluh anu teu boleh jadi ganjelan. Da geus teu parawan, zaman kiwari mempan kawin teh, urang geus teu parawan lobana teh da keur sakola bobogohan beak we di kebon teh ngampar ku kardus maneh gitu. Bawa jalan-jalan ke bioskop naon we gitu, mojok we ka kosan maneh tuh gitu tuh. Maman marah mai imutna marengan dina unggal nampan nu ngajak sasalaman, kitu deui sakabeh anggota kulawarga jeung nu nganteur seserahan. Poe harita manu kagambar dina unggal pasemon teh kabehanana ngebrehkeun kabagjaan. Sabulan sanggeus kawinan, Heni ngakukeun kakandungan.
pikeun Mang Darta jeung pamajikanana mah kacida atoheun pisan bet ngadadak kabayang moal lila deui baris mangku incu keur mah geus lila jadi harepan kari-kari harita nampa iber pisan. Alhamdulillah kahayang mah incu teh lalaki, ceuk Mang Darta bari ngareret ka bientin pamajikanana. Lamun awewe kumaha kitu? Nyatuna naon, tapi da kami mah hayangna oge lalaki. Menikah kehnya? Cek bientin ngagadeud. Paingan teuing harita teh domba nu dianggap bajir kalah ngajurus sadua-dua, jabaning jalu kabeh deui. Nya naon hubunganna make jeung los-los ka domba nu ngajuru sagala atuh? Ih nyaneh mah eta anak domba teh keur sasadiaan eka nu jadi incu, jigana mah bakal meneran pisan. Eta geura tanukna oge muni jekrem. Oh ari sugan teh naon? Heuh pugu tadi nama rek dijual ku kami teh. Montong sia, kaju nu sejen we ari hayang ngajual domba mah. Culuk waktu ninggang mangsa, Heni ngalahirkeun budak lalaki anu dibere ngaran Dani. Hanjakal teu katungkulan ku Mang Darta alatan geus kaburu dipundut ku nu kawasa. Abong papasten, Mang Darta nu hayang-hayangna boga incu lalaki, nyage teu burung tinekanan, tapi manehna teu kungsi nyaksian, teu kungsi mangku jeung nyaksian ulin diburuan. Tapi kanyaahna mah teu burung marengan, amanatna dilaksanakeun, ekah make domba hasil inguan Mang Darta dina mangsa kumelendang. Nincak tahun kadua, rumah tangga Heni jeung Maman mimiti loba pacengkadan, awet rajet, remen pasea bari sakapeung mah nyabit-nyabit kana pepegatan. Heni nyarita di barungkung inghak. Ari geus teu suka mah, leuwih hade ngeusan we atuh. Tuh dah kitu wae maneh mah, sautak saeutik ngomong engeusan. Sabeuna kurang naon atuh kami teh, sabar ku sabarna, tapi kekemni teu dihargaan pisan. Ceuk Mama nembal bari ngabebeutkeun helm anu dicekelna. Naon? Sabar? Teu salah eta omongan teh. Justru kami nu teu kurang sabar mah. Nah kami teh sok nanya. Sakitu maneh mineng ini isuk balik peuting teh. Apaan kami teh digawe belaan suku dijieun hulu-hulu dijieun suku. Digawe teh nu kumaha teh ya? Manyaunglah poe ini isuk ari balik ka imah teu usum teu aya. Leuwih mun bebenangan leuwih mah. Geuning eta buktina. Angger we resiko masa sakitu kene. Jabading sakapeung masuk dipentat deui. Ganeng lah, atuh da palarusing ngajedog di imah ge. Ceuk Maman bari tuluy ngoloyong. Di kamana deui ieu teh? Kumaha aing we. Jebred ngajablogkeun panto, gejlig nincak buruan, laju ngagedik muru motorna nu diparkir di sisi jalan. Beki peuting hawa beki tiris, tapi jauh bedana jeung Maman, dadana ngaheap, lain alatan amek jeung keheul kanu jadi pamajikan wungkul, tapi amek jeung keheul kadirina sorangan oge.
Sora motor kawas nu meulah simpena peuting ngagari sapanjang jalan anu kaliwatan, maju bangun anu anteng padahal eusi pikir nama estuning pakuranteng. Kahayang nama ngagorowok tarik pisan sangkan kakedal sagala bangbaluh anu beuki gumulung ngalimpudan. Geus kaitung jauh lumaku najan nyage lalaunan, mang pirang pengkolan geus disorang, mang pirang lembur geus kaliwatan. Tapi Maman bingung sorangan, tepuguh laku tepuguh tujuan. Akhirna reg di tengah sasak anu panjang, jekrek motor di paehan, juru turun gek diuk dina trotoar bari tuluy ngaluarkeun rokok dina saku jaketna. Cekres plenyun sakedapan haseutna ngelun nganteur Maman anu ngalamun. Luk tungkul bari buuk haben di jenggutan, sirahna karasa berat binarung amarah anu katahan. Adeh, cek Maman rumahu. Bener cek beja, lalaki maleahna ku cimata awewe. Gerentesna red ka langit, bulan sapasi ngagantung di baturan bentang tingkar retip. Manehna nyawang anggang binarung pikiran kumalayang nyungsi mangsa katukang. Breh narembongan, heni nu harita ceurik balilihan, Maman beuki sumoreang, eta kajadian teh beuki atra dina sawangan. Urang malikan heula kana carita anu baheula. Malem minggu anu kadua, Maman nganjang ka heni nu nganjrek di kosan. Timimiti panggih di pagawean oge manehna teh geus aya rasa, nya akhirna mangawanikeun maneh ngadeuketan, awalna mah ngajak indit bareng, ku kabeneran heni rurusuhan alatan hudang kaberangan. Nya akhirna mati harita pisan jadi mineng dibonceng unggal indit jeung mulang, cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok, awahing ku mineng babarengan heni teu burung aya hate kadua leutik oge ka Maman. Batu turun keusik naik, heni purun geus puguheun Maman mah daek, sok sanajan heni teu ngatarakeun aya rasa, nya ge can lila tapi hubungan di antara maranehna teh geus kaitung loma, brai beurang repeuting, Maman teu oleh rungsing, heni remen jadi bahan lamunan, anu saterusna mah jadi harepan. Sugan jeung sugan daekeun diajak hirup babarengan. Dina hiji kasempetan, malam minggu sanggeus gajihan, Maman ngajak ulin ngurilingan kota Cimahi. Kumaha gersah? Maman nanya bari neuteub anteb. Kumahanya? Abdi teh acan masak, Kang. Walon heni katempona siganu bingung. Gampil urang sakantenan tuang di luar waenya. Bade ka mana kitu? Nya urang amengan we atuh supados apal kumaha ramena Cimahi. Kaleresan halodo ieu. Sanggeus ngahuleng sajongjonan antukna heni teu burung nya tujuan. Dius duanana indit memotoran, heni dibonceng bari nyekelan kana cangkeng, sedengkeun Maman dumadakan eleke sekeng. Sahenteuna atuh pinarep heni mineng pagedug dina mangsana ngerem. Nyoy, Anut. atuh tungtungna ngahaja we di rem. Jineng di remnya di nu macet. Nyoy. Nyoy. Aing mikiran kadinya tuh. Rem cekit. Nyoy. Beuki lila manghaja we dikieukeun awe teh anjing eungap. Atuh nyi tong gitu itu nanggep eungap itu. Geus kawin mah kitu adi can kawin. Nyoy. Atuh tong kitu eungap, kitu awe ngalehek kitu. Lamun begang apa nya bedegul. Sanggeus rada lila mapai satengah kota, srog ka warung nasi nu aya di sisi jalan. Urang tuang heula nya. Ceuk Maman bari maehan motorna. Mangga, kaleresan tos lapar ieu teh. Sami akang ge. Ayo atuh. Temal Maman bari miheulaan asu. Reng sedalahar saterusna nuluykeun deui lalampahan,
meh sakabeh wewengkon kota Cimahi teu sirikna diliwatan. Heni atoheun pisan nempo kayaan kota lengkep jeung kahirupanana dina kayaan peuting nu kaitung rame, keur mah keur tuman hirup di lembur, arang langka nyaba, dina nyana ge init-initan ukur ka pasar geusan barang beuli kabutuhan. Antuk namah lain saukur nambah pangalaman ngeunaan pagawean, tapi nambah kanyaho oge sabudeureun Cimahi anu pinuh ku karamean. Tabu 10 heni ngajak mulang, maman nya tujuan. Anjog ka kosan. Ulah waka mulinya, mending ngopi heula nya Kang. Cek heni bari imut. Oh, mangga. Santai we, sonten kene ieu, ongko enjing malibur sanes. Muhun, walon maman singket. Koloyong heni ka jero, teu kungsi lilage geus ngurunyung deui bari nanggeui baki nu eusina Cikopi. Gek diuk adu hareupan, duanana ngobrol ngaler ngidul kalayan uplek pisan. Dina hiji kasempetan, maman kedal omongan yen dirina teh geus neuneun rasa ti saprak panggih munggaran, heni teu nembalan kalah nutup antep bangun anu teu nyangka. Rumaos kitu pisan, eta mah teu langkung heni. Nanging kahoyong mah ulah dugikeun ka mungpang tina harepan. Mugia heni keur sanampi. Niat akang teh saestuna sanes kanggo saheureuyeun. Dalah bade enjing atanapi pageto oge akang mah siap nepangan sepuh heni. Luk heni tungkul, sabenerna lain teu hayang narima, tapi ngarasa teu wasa munseug kudu balaka. Aya kahariwang nu jadi hahalang, ngarasa inggis maman bakal robah pamadegan lamun seug nyaritakeun kaayaan dirina. Ngarumasakeun maneh teu beda we jeung kembang nu geus kaisep maduna ka ala saripatina. Cek aing ge nya geus teu parawan eta teh. Kana lalaki mah sok ieu, wios teu kedah jadi emutan. Akang siap nampi apa adanya dirimu. Iso ieu memeh kawin mah geus kawin mah diungkit-ungkit jadi we bahan pipasiaeun. Teu kitu cek aing ge. Maneh tanu kitu teh mikir. Nempo heni anu tungkul, maman nyarita deui. Hapunten wireh akang kawas nu maksakeun kahoyong. Balaka we, akang mah teu sabaran. Saena mah mangga diwaler bade ditampi atana pinteuna supados kantenan. Kedah ayeuna kitu Kang. Walau heni bari neuteup antep, muhun atuh mangga eta mah beureum hideungna kumaha heni, margi akang mah teu hoyong nunda waktu. Raraosan mah sanes waktosna deui kanggo sakadar bobogohan, langkung sae urang seriusan wae. Heni beuki ngahuleng, tapi sajeroning hatena mah muji maman bener-bener boga niat anu hade ka dirina. Lain heureuy nepikeun ka sanggup rek nepungan kolotna. Luk deui heni tungkul, sajongjonan simpe, ukur sora jam dingding anu unggal geclik detikna kapireng, bangun anu ngajurung hate maman anu keketegan dina ngadagoan jawaban. Sanggeus sawatara waktu, heni kalah ceurik bari jeung katahan. Leungeunna sababaraha kali ngusap cimata. Nah nangis, akang lepatnya. Heni gideug, tapi sirahna mah keukeuh tungkul. Nah atuh bet nangis. Apunten pisan atunya. Bilih akang parantos ngajaheutkeun manah heni. Ceuk maman binarung pasemon bingung.
Heni tanggah lalaunan cipanona katempo ngamalir kana pipi. Akang mah telepat. Tembalna dina selaing hak. Hapunten anu kasuhun Kang. Sanes abdi teu nampi kana kanyaah. Nanging raraosan abdi teh pantes upami kedah nyanding sareng Salira. Nah bet nyarios gitu. Abdi mah rumaos. Cek Heni tekebat ngadadak ti korona asa nyelek pikeun nuluykeun omongan. Gap leungeun Heni dicekel, laju diteuteub kalayan anteb, pok maman nyarita. Sing percanten akang teh nyaah. Akang teu gaduh alesan kanggo mungkir tina ieu rasa. Akang bogoh ka Heni teh pan asli tina jero hate sanubari. Leres eta teh Kang. Kantenan atuh Hen. Sanes abdi urang kampung bau lisung. Teu janten masalah. Sanes abdi jalmi sangsara. Duh ampun paralun. Teu kaemut sama sakali eta mah. Apaan akang ge sami jalmi anu teu boga. Hatur nuhun Kang. Nanging saena mah diemut deui. Akang teh teu acan kenal saha abdi nu saestuna. Kumaha sikep sareng pribadi abdi nu saleresna. Sareng anu utamina mah. Heni tekebat deui nyarita. Teu kedah janten emutan. Pokona mah sagala ngeunaan Salira. Akang tangtos nampi. Sanes abdi tos ilang kasucian. Cek Heni nempas bari neuteub leuwih anteb. Beb atuh maman teh ngadadak balem, treup adu teuteupan. Pok Heni nyambung omongan. Mangga diemut deui Kang. Abdi teh sapertos anu disangki ku Salira. Abdi mah langkung milih balaka ti ayeuna. Wirih rumaos kantos katalanjuran nugikeun ka tiasa. Teu tiasa ngajaga kahormatan. Sareng deui abdi miyos ti lemur teh saleresna mah. Segruk Heni ceurik beuki tarik, tapi dina selaing hakna manehna nyarita. Abdi teh nuju ka kandungan Kang. Abdi izin tuantun nyarios kanu janten sepuh. Kadia teh estuning micin baluweung. Abdi tuantun mayunan dinten enji. Bisa kumaha teuing pamipun anak lahir teh. Heni beuki wani nyarita nembrakeun saha dirina nu sabenerna. Abdi mah jalmi teu bener Kang. Kotor, hina pikageleun. Segruk Heni ceurik nungkupan beungeut. Satemeuna mah Heni lain ukur mere jawaban wungkul, tapi leuwih jauh ti eta. Manehna oge sabenerna mah ngedalkeun bang balu anu salila ieu disidem ku sorangan. Abdi parantos kedaluak can saleresna. Saterasna mamah teu langkung Salira. Atuh dina milih mundurna oge abdi mah tantos ngamaklum Kang. Sabot keur kitu leungeun maman ngaragamang. Heni tanggah lalaunan treup adu teuteupan. Hen, akang moal robi pamadegan. Akang keukeuh bakal nampi. Heni mencerong sajongjonan, ngarasa teu nyangka yen maman teh tetep narima sanajan dirina mibanda codeka. Kang, Heni ngagentra laun, maman unggeh, belenyeh imut, gabrug ngarangkul, Heni nyegruk dina tangkeupan.
Tid, tid, sora klakson mobil ngagaruahkeun Maman anu keur anteng ngalamun. Pok supirna nanya, "Punten Kang, leres ieu teh jalan bade ka Bandung." Leres kin di payun aya pertelon, mengkol we ka kiri." Oh, nuhun Kang, mangga Kang." Temal Maman bari tuluy diuk dina jok motor. Panuna melong ka tungtung jalan, hatena kalah beuki ngabarung sinang, beuki dipopohokeun teh kalah beuki atra dina ingetan. Maman rumahu sanggeus narik ambekan, teu karasa waktu lumaku asaku gancang, budak anu baheula dina kandungan teh ayeuna geus bisa ngomong bari jeung capetang, jadi kembang buruan anu resep ngome momobilan maksudna teh. Jadi kembang buruan anu resep ngome momobilan. Dani anu sok lumpat bari jeung ranggah mapag dirina nalika mulang ti pagawean, tuluy ngagabrug bari ngagalentoran, leungeun leutikna pageuh nyekelan kana beuheung bangun anu teu hayang lesot. Seredet hatena bet ngadadak asa dituri, laju ngagerihan ninggalkeun ka peuri. Astagfirullah. Maman ngagerendeng bari ngusap beungeut. Hate leutikna teu bisa mungkir, kaayeunakeun mah mun seugnempo Dani teh bet jadi aya rasa anu beda, sok ngadadak nyesek dina dada. Manehna oge sadar sagemlengna Dani teu pantes dipikang ngewa, sabab najan kumaha wae oge budak mah teu tuah teu dosa. Tamaha sorangan, rumah saharita teh kuring teu asak jeujeuhan. Maman ngagerentes sajeroning hate. Gerentes anu mangrupa jawaban tina hal-hal anu ngajadikeun kahirupan rumah tanggana nu gencang, gerentes anu beuki nyiksa dirina sorangan, dumeh teu bisa nyalahkeun sasaha. Dina nyana narima, ayeuna mah geus puguheun estuning kapaksa. Kuring teu nyaho. Nah harita teh awahing ku bogoh nepikeun ka teu mikir panjang, atawa pedah karunya ngarasa teu tega ku nasibna nu nalangsa. Maman ngagerentes deui ditungtungan ku rumahu. Ceg kana setang motor, jekre kunci kontak, sanggeus diselah laju init ninggalkeun sasa. Poe isukna meh tabu dalapan Maman ka Karamulang, anjog ka imah, haget mandi, tuluy disalin saturusna indit deui muru ka pagawean. Heni teu ieu malire, geus dianggap biasa ku kalakuan anyar nu jadi salakina, tapi hatena mah teu buru ngabagel, ngemuka keheul anu ngaganjel. Repeuting brai beurang, kahirupan rumah tangga Heni jeung Maman teu sirikna muru ka sisi jungkrang, beuki deukeut beuki timir, nya akhirna mah geus teu bisa diponda, awahing sarua ngampu amarah tungtungna pasea rongka, nepi ka kedal ucap rek papisah. Heni ngagukuk bari nangkep anakna, basa Maman indit ninggalkeun imah. Wanci tengah poe, Heni oge sarua indit,
ngais budakna bari ngajingjing kantong mudu ka pangeteman angkot di tengah kota. Tekungsi sabulan, Heni nampak talak binarung Cimata ngecelak, indungna ukur bisa ngupahan, sok sanajan eusi hatena mah sarua ngangres, nampak kenyataan yen anak hiji-hiji teh kiwari mah rarandaan. Geus teu kudu sedih anu kapapanjangan, masih kene aya harepan, nu penting mah sing sabar, tarimakeun. Pokna bari ngusapan kalayan dede. Nya mah, abdi mah sanes sedih wireh parantos ditalak kalayan resmi. Nanging kudu sangki pisan tadi teh ka puskesmas. Wireh tos sababaraha dinten ngaraoseueul wae patuangan sareng sababaraha kali ngaluga. Bi entin haget nempas. Heueuh loba pikiran hidup mah. Apa ditinggali-tinggali teh barang dahar teh meuni ancin geuningan? Mana pantes nepikeun ka seueur mineng utah oge. Panyakit naon geuning kasebutna teh? Mah teh alin? Sanes eta mah? Ari enggeus panyakit naon atuh? Sajongjonan Heni neuteub indungna, cipanuna nyurudjud ngalembere beuki tarik ngamalir. Abdi ngahandeg mah. Heni ngagabrug indungna bari terus ngaguguk. Naon? Ngandung hidup teh? Astagfirullah. Duanana paungku-ungku binarung Cimata ngalembere. Aya sababaraha hal dina hirup anu datangna tekungsi luyu jeung kahayang, sok sanajan geus dimimitian kuniat jeung cara anu hade, didasaran kanyaah jeung kaheman samalah dibarengan pangorbanan. Tapi geuning dina pamustunganna mah cantang tu nepikeun kana tujuan jeung luyu kana kahayang. Jalma teh memang ninggalkeun tapak, hade goreng bakal natrat dina sawangan jeung dina hate sewang-sewang. Maman anu kungsi ngeukehan patekadan narima Heni sok sanajan boga kakurangan, niatna panceg teu kapangaruhan ku kayaan jeung kasang tukang, antukna ngahiji ngajatuk rami. Lumayan lila, maman nampadani dina kahirupanana, maksakeun maneh mikanyaah sanajan geus puguh lain darah dagingna. Abong hirup jeung kahirupan, sakapeung mah kawas nu ngulinkeun pisan, sanggeus kedal ucap jeung salambar surat anu mertelakeun pepegatan, Heni elat sadar diri ngantep anu dirasa awahing dianggap geus kitu biasana, sing horeng sanggeus dipariksa mah manehna teh keur ngandung anak anu kadua. Dina kayaan kitu, pikeun maman mah pepegatan teh lain harti geus kalengitan jalma nu kungsi di pikaheman, tapi leungitna kasempetan anu datangna moal kungsi ngadua kalian, Heni geus kaliwat nyeri nepikeun ka teu hayang balik deui. Nya akhirna mah Dani digedekeun di lemur, dipukprukan kanyaah nu jadi indung jeung sakumna dulur. Nitih wanci nu mustari anu dikandung lahir kalayan salamet dipapag ku Cimata jeung kabungah anu campur aduk. Budak awewe nu panuna lentik jiga indungna, tapi hanja akal lahirna Dani jeung adina pikeun Heni mah lain jadi kabagjaan, tapi muka lambaran lian anu pinuh ku kahariwang jeung kamelang. Meh
30 geus kalarung sakabeh kajadian kari carita. Sagalana geus robah awahing nedunan pamenta zaman, jalan anu baheula batuna tarahal kiwari geus salin jinis jadi aspal. Kitu deui bangunan imah panggung dingdingna bilik kiwari mah geus ngaleungit baganti jadi gedong anu ditihangan beton. Kitu deui sikep jeung cara hirup warga ngeunaan gotong royong rempuk jukung sauyunan teu sirikna jadi carita bohong sabab ayeuna loba nu hirup aing-aingan nyage di desa tapi geuning beh nama teu beda jeung di kota. Meh ditungtung lembur ngadeg hiji warung nya di dinya ampir unggal peuting jadi tempat sabagian ngumpulna nonoman ngobrol bari ngopi kalan-kalan sok nepikeun kawanci janari. Dina dingding warung aya sababaraha suling anu digantung ngajajar, kalan-kalan masih keneh dipake nabuh najan termen kawas baheula dina mangsa jayana, nalika bangreng jaipongan meh jadi tatanggapan dina sakur anu hajatan. Ku ayeuna mah dina ayana oge jaipongan, waditrana tepepek cara baheula ngandelkeun organ jeung program digital, nyage rame namah tengurangan tapi keukeuh loba nu ilang. Nayaga nu eak-eakan teuing ka mana, kenung ketuk saron teuing di mana. Nu masih dipake dina pidangan teh karigoong jeung kendang, najan kakapeungan alatan remen dangdutan anu teu sirikna jiga keur karaokean. Serog Kang Endin nyampeurkeun Mang Aso. Ih, kabeneran Mang, aya pi obroleun ieu teh. Pok sang pisan dumeh nempon boga warung keur diuk nyorangan. Naon teh Akang? Juga urusan penting atuh. Mang Aso nembal bari ngisedkeun diukna. Kieu ieu teh, geus aya saminggu abdi teh kungsi kadatangan budak ngora nu hayang mantuan ngajar ngaji di madrasah. Halus atuh Kang, hartina aya nu mantuan dina ngurus madrasah. Nya Mang, kabeneran deui eta budak teh kakara kaluar ti pasantren. Ngan nya kitu teh ha. Kumaha kitu? Ceuk Mang Aso kerung. Pikawatireun sabenerna mah, da basa ditalek jujutanana teh, abdi mah nepikeun kanahan cimata sagala. Keke, sok atuh nyarita sing pugu, ngarah ka harti. Jadi kieu ieu teh Mang. Eta budak teh geus lila ditinggalkeun maot ku mana, bari jeung teu apalun sanu jadi bapana. Sabab ti keur leutik keneh oge bejana mah kolotna teh geus popogatan. Kang Endin nyarita ditungtungan ku ngaharu. Karunya teuing atunya. Ari mana mah urang dieu keneh Mang, apa meureun ka Nyi Heni, urang girang teh ha. Heni anu mana? Apaan loba ngaran Heni teh Kang? Eta geuning Heni anu bareto kabejakeun balung gering pikir teh ha. Oh, Heni nu eta? Terus kumaha eta? Ceuk Mang Aso mairan bari nyot sesa ududna. Tah ti saprak mana mau teh, eta budak dirorok ku ninina. Sakitu mah muji budak teh boga rasa jeung nalipak maneh sanajan umurna leutik keneh. Jigana mah mung nyusahkeun ninina. Akhirna nepikeun ka teu daek nuluykeun sakola ka milih masantren. Atuh ayeuna beres masantren teh ngadatangan ka imah, ngalamar teh hati dituna mah hayang milu ngajar ngaji di madrasah cenah. Nya teu nanaon atuh Kang, aya alusna oge lin. Pugu we atuh, malahan mah ku abdi teh langsung we disatujuan. Ngan kitu papaitan heula. Papaitan kumaha kitu? Ceuk Mang Aso kerung. Nya papaitan atuh Mang, apal meureunnan. Pan urang teh teu bisa muruhan, tapi lain harti moal mere, ngan gede leutikna mah teu bisa nangtukeun. Atuh da ngandalkeun duit tina kencleng jeung anu sodako pan. Hari kitu nama, tapi nya teu nanaon, ngeunaan rejeki mah geus aya nu ngatur ieu. Terus eta budak teh kumaha? Daekeun teu? Ceuk Mang Aso nanya deui. Daekeun Mang, da manehna mah teu mikirkeun bayaran. Tapi aya pamenta anu lian. Nya naon pamentana kitu Kang? Menta diidinan cicing di madrasah, kabeneran di aya rohangan kosong dingan. Oh, sugan teh menta naon?
Eta budak teh sabenerna mah geus boga pakasaban jadi tukang baso tahu anu ngidar mawa tanggungan. Ari dagangna paling ukur nepikeun ka tengah poe cenah. Tah jigana teh hayang boga pangbalikan bari sakalian bisa ngamalkeun ilmu ku cara ngajar ngaji ka barudak. Aku ngadengena oge kuring mah geus ngarasa kataji Kang. Mang Aso tumuh reueus dumadakan. Kegura ira-ira masih ulin ka dieu nya. Yang kewe ari magriban kamu sholat panggih mah. Eta budak teh geus di dieu atawa acan. Kakara tadi isuk bebersih di rohangan kosong teh. Tuluy ngepel musola jeung sasapu di madrasah. Pokona mah daekan budak mah. Tah hari mimiti nyicinganana mah paling oge isukan Mang. Oh, sugan teh geus di dieu Kang. Hiji deui Mang, eta budak teh ngakukeun keur kukumpul duit rek dipake pikeun nepungan bapana di Cimahi cenah. Oh, jadi bapana teh urang Cimahi kitu. Mang Aso nanya bari neuteub antep. Beja tinini nama kitu Mang. Kieu wae atuh yeuh, aya simpenan duit tiis ieu mah. Bikeun ka manehna nya. Lumayan we ari keur ongkos PP ka Cimahi mah asana leuwih ti Mahi. Ceuk Mang Aso mikeun duit salambar tina saku bajuna. Alhamdulillah, dalah abdi ge kamari teh ngajangjikeun rek mere mun seuk manehna ini ka Cimahi. Hatur nuhun pisan Mang, ke dibikeun ka budakna. Kang Endin haget nampanan. Ngong adan magrib, saperti biasa Mang Aso leumpang muru musola geus sanohonan kawajiban. Anjog ka musola geus kasampak loba jamaah. Laju tatan geusan salat dumeh kabeneran geus aya nu qomat. Rengse salat jeung wiridan jamaah narungtutan marulang. Nu aya teh kari Mang Aso jeung saurang budak ngora anu mendeko sila bari jeung wiridan. Belenyeh Mang Aso imut. Jigana ieu budak anu dicaritakeun ku Kang Nin teh gerentesna. Sajongjonan Mang Aso nyarane kana tembok musola bari sakapeung ngareretan kanu keur sila di hareupeun mimbar. Selang sawatara waktu anu wiridan teh ngoleset. Barang malik belenyeh imut bari jeung ungeuk kuniang nangtung laju nyampeurkeun ka Mang Aso leumpangna satengah dongko. Assalamualaikum Pak, nepangkeun abdi Dani. Pokna bari nyolongkrong ngajak sasalaman. Mang Aso teu nembal kalah mencerong sajongjonan. Pak, Dani nyarita deui bari imut marah mai. Waalaikumsalam. Hehehe, hapunten anu kasuhun, abdi teh janten ngiring anjrek di dieu. Teu nanaon Jang. Malah hade keneh kitu. Ari ujang teh urang mana teh ya? Cek Mang Aso nalek sok sanajan geus nyaho bejana oge. Ari pituin mah urang dieu keneh eta ti girang Pak. Mung tiwangkid kaluar sakolah SD abdi mah teras di Tasik. Masantren maksudna. Hehehe. Tiasa disebatkeun kitu. Nanging ampun paralun, da abdi masantren oge teu tamat. Sabenerna bapak teh geus ngadenge beja ngunaan hidup. Oh, ti Pak Andin pangintennya Pak. Nya samalah lain saukur beja ngunaan hidup nu rek nganjrek bari jeung ngajar ngaji wungkul. Tapi ngunaan pribadi hidup oge. Bapak geus nampa caritana. Mang Aso nyaritana leuleuy binarung hate anu kagagas. Sumuhun Pak, saleresna mah abdi teh aya maksad hoyong maluruh nu janten Bapak. Dani ngahareup. Duduh teuing Jang. Mang Aso ngalimba, lain alatan carita jeung kaayaan Dani nu aya di hareupeunana, tapi hatena bet asa katodel, can deui eusi pikirna ujug-ujug sumoreang, sababaraha kajadian dina mangsa katukang ngadadak bruh breh narembongan. Ke, ari adi hidup ayeuna di mana? Cek Mang Aso nanya, bari teutepan mah geus kahalangan ku cimata anu ngembeng. Pun adi masar nini Pak. Dani kawas nu heran,
lain pedah ditanya ngeunaan adina wungkul tapi nemporiuk pasemon Mang Aso. Nyahoso teh pedah Kang Din anu ngadongengkeun jeung deui kangaranan hirup di lemur mah nyage beda kampung tapi dah apal komo di lemur girang mah bapa teh loba kawawuhan jeung baraya. Oh muhun Pak. Dani imut jeung teu boleh ajri. Leng Mang Aso ngahuleng bari neuteup antep beungeut Dani, dina hatena beuki galecok. Moal salah deui ieu mah. Sanajan kumaha bae oge, kuring mah yakin. Gerentesna. Pok Mang Aso nyarita. Bapa teh ngadenge beja, hidup keur maluruh nu jadi bapa. Bener eta teh nya? Leres Pak. Eta kira-kirana di mana bapa hidup teh? Upami saur nini mah pun bapa teh ayana di Cimahi, namina Pamaman. Geus kungsi panggih acan. Numawi teu acan kantos pendak, margi sepuh teh pirak nalika umur abdi 2 tahunan. Dani ngaheru. Karunya teuing. Saleres nama bingung iteh. Teu terang pamunteuna acan dina dibujengan ka Cimahi oge boal hapur. Eta sugan boga fotona. Numawi teu gaduh Pak. Sakainget bapa mah inung hidup teh. Heueuh nyeni teu kungsi kawin deui da nya. Leres Pak, pun biang mah teu kantos nikah deui, margi Dani bangun tewasa nuluykeun omongan. Nya bapa ge apal, indung hidup teh nepikeun ka baluweung gering pikirna. Tapi teu nanaon ulah matak leutik hate nya. Sumuhun Pak, tika pungkur ge abdi mah tos nampi kalayan ikhlas. Malihan mah abdi teh ngaraos dosa kapun biang teh. Nah make jeung ngarasa dosa. Kaemut pisan, dinten teu oge abdi sareng pun adi teh janten beban anu kedah dinapakahan sareng disakolakeun. Sementawis kaayaan pun biang teh estuning kakirangan. Liuk eueuh ragap daya teh sanes bohong. Katambi ku perkawis ngaligeuna. Rupina teu kagungan batur pakukumaha, nyage aya punini nanging pan Dani nyaritana di Barung Kecelak Cimata. Mang Aso teu burung beuki ngalimba, hatena beuki kageuri, bet milu ngarasakeun kanyeri. Ari basa nyeheni maot, hidup keur aya di mana? Waktos eta mah abdi teh kaleresan nuju masantren di Tasik Pak. Malihan maka dina oge dijajabkeun ku Kiai sakulawargi. Temal Dani bari nyusutan Cipanon. Sajongjonan simpe Dani ngluk tungkul, Mang Aso ngahuleng, sakapeung ngareret ka Dani, sakapeung deui ngabalieur bari kekeureuceuman nahan Cimata nu nyangkrung sangkan teu nyak celak. Sanggeus rada lila duanana huleng jentul, Mang Aso narik ambekan jerona keranan. Pok nyarita, kieu atuh Jang, tapi hampuranya lain maksud bapa rek nyanyawanan. Ieu mah tapi naon salahna lamun diajaran. Reg nyaritana ngarandeg. Dani tanggah neuteub Mang Aso, sedengkeun anu diteuteup bati ngalenyap. Nempo sorot panon jeung keuretan beungeut Dani, Mang Aso beuki ngarasa yakin. Hidup teh keur maluruh jadi bahapalin. Mang Aso nanya bari ngaluarkeun rokok tina pesakna. Muhun Pak. Tah udud gak beneran aya kene. Hehehe, atuh nuhun Pak. Tarang ngarokok abdi mah. Jekres disunutkeun, kelepus antarena keranan. Teuing ngahaja sangkan Mang Aso leuwih tenang dina nepikeun omongan. Pok nyarita deui, aya alusna lamun maluruh teh kanu deukeut heula, sugan jeung sugan aya iber pikabungaheun. Maksana kumaha Pak? Sakali deui hampura, bala kawe ningali beungeut jeung tangtungan hidup teh, bapa mah beut kahudang paninungan. Inget ka zaman bareto boga kawawuhan urang Cisoka, ari ngaranna teh si Kohar, tukang kenang baheulana teh. Malahan mah jeung bapa oge remen manggung bareng. Mang Aso nyelang nyot heula rokona. Dani beuki daria ngabandungan, tina sorot panonna bangun anu panasaran.
Ngan hanjakalna si Kohar teh teu lila jadi tukang kendang nate. Padahal harita teh keur mujeuhna kapake. Meh unggal grup jaipongan teu sidikna parebut ngajak manggung. Abongna nasiban. Kumaha kitu Pak? Ayeuna mah si Kohar teh langlang lingling. Eta pan kungsi labu tina motor nepikeun ka parna. Cuk beja mah labuna teh wanci subuh. Balikna beus sanggeus sababaraha poe manggungna teh noron. Capek sigana teh. Duh, awatos teuing. Dani ngahareuruk. Tah, bareto teh si Kohar kungsi hadean jeung urang girang nyaeta indung hidup. Malahan mah kungsi milu balik bareng jeung bapa ka dieu. Ngadon-ngendong deui. Isukna si Kohar teh tuluy ka girang nepungan indung hidup. Ngan sakainget bapa mah hadeanana teh ukur bubulanan. Da saterusna mah beut ngadenge beja yen indung hidup teh kawin jeung nulian. Dani teu kedal omongan, tapi tina sorot panonna katempo bangun anu atoheun. Jadi maksud bapa teh sok ajaran heula tepungan ka itu. Sugan we anu keur dipaluruh teh kapanggih. Tapi hampura ieu mah susuganan, ngarti meureun Andin? Kahartos Pak, atur nuhun pisan. Insyaallah ku abdi ditepangan. Sok tepungan, jika soma teu jauh ieu jeung moal bireuk deui. Karitanyakeun we Mang Kohar kendang kitu. Mangga Pak, diduakeun pisan ku bapanya. Geus dahar, urang ka imah bapa tuh nya. Urang dahar jeung nuluykeun ngawadul bari ngopi geura. Atur nuhun pisan, sanes waktos wae Pak. Kaleresan abdi teh aya peryogi bade teras nepangan Ustad Arif. Oh, ari kitu mah bapa rek balik heula tuh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Temal Dani bari tuluy nyolongkrong ngajak sasalaman anu diembohan ku suntangan. Dina peuting eta sanggeus nepungan Ustad Arif, Dani mulang ka panganjerekan anyarna di madrasah. Gek diuk dina samak, panonna nutup lalangit, breh mangsa paguneman jeung Mang Aso, beuki di pikiran hatena kalah beuki tepuguh rarasaan. Kumaha lamun Pak Kohar teh bapa kuring sabenerna, atuh meureun kuring teh kasebut anak. Dani ngagerentes bari jeung teu kebat nuluykeunana. Hatena ngadadak ngangres, ras ka nasib diri, ngunseugnya Kohar teh bapa tegesna. Tapi kumaha lamun anu didatangan teh kalah teu narima, tuluy malik ngewa, lumeh ngarasa geus dipitnah. Dani bingung sorangan, hatena beuki ngabarung sinang. Tapi akhirna mah cindek dina hiji kaputusan. Naon salahna lamun ditepungan, hitung-hitung silaturahmi. Bener oge cek Pak Aso, sugan jeung sugan anu keur dipaluru teh kapanggih. Nya isukan mare ka Cikaso, kabeneran poe Jumat dagang oge pere. Pokna binarung tumuwuh harepan. Poe isukna wanci haneut moyan Dani geus tatan-tatan rek miang, motorna geus dimandian tuluy dipoyankeun di buruan. Sanggeus sarapan laju indit ka Cikaso sosoranganan. Abong teu pati jauh, teu kungsi satengah jam oge geus nepi ka palebah gapura anu ditulisan Wilujeng Sumping di Cikaso. Reg Dani ngeureunkeun motorna ret ka pangkalan ojek anu aya di palebah kenca,
kabeneran ningali saurang lalaki keur anjeun celeuwe dina motorna, srog nyamperkeun. "Punten Pak, bade tumaros." "Oh, mangga Jang, bade milarian sahanya?" Dupi bumina Pak Kohar anu sok undangan teh di palimananya. "Oh, Kohar, itu tuh anu deket gardu anu aya tangkal buah. Ari Ujang teh saha? Budakna si Koharnya." Tembalna bari mencerong, blenyeh imut anu nganung harti mandiri. "Sanes, abdi aya peryogi ka anjeunna." "Lain, eta we mun nyeples kitu geuningan." "Ah, kaleresan nu pina mah Pak." Nya, apaan si Kohar macan kungsi kawin. Hayu atuh, bisi rek diantar sakalian." "Teu kedah Pak, wios ngabujengan nyalira we. Atuh nuhun pisan, mangga dikantun." Temal Dani bari tuluy ngoloyong, celakana motorna laju indit nuluikeun lalampahan. Motor dipajukeun laun, sajroning kitu Dani bet kapikiran ku caritaan anu cikene, eta jelema teh nepikeun kanyang ka anakna Kohar. Geuning lain Pak Asuh wungkul nu boga sangkaan kitu teh. Anjog kanu dituju, gebeg Dani ngarenjag. Basa nempo tangtungan lalaki anu keur ngadaweung di teras imah, sajongjonan kalah ngajanteng, sukuna kawas nu teu bisa ngalengkah, panona ukur mencrong meh teu ngiceup. Aya anu sumeleket sajeroning hatena, lain sieun lain oge reuwas, tapi hiji rasa anu can kungsi karanapan salila hirupna, kawas aya nu narik hatena, lalaunan tapi page. Dani teu ngarti. Padahal kakara harita ningali tapi naha bet asa geus wawuh ti baheula, jiga jalma nu geus lila teu panggih sanggeus mang tahun-tahun tapi ujung-ujung paamprok deui. Teu sirikna aya hiji rohangan kosong dina jeroning hatena, tapi ku harita mah ngadadak jiga aya nu rek ngeusian sangkan gemleng. Masya Allah, gerentesna laun, teuing kunaon, panona ngadadak ngalimbah. Nah iya anu keur dipaluru teh, srog ngadeuketan. "Assalamualaikum." Anu keur ngadaweung teu nembalan, da gelonya. Anu keur ngadaweung teu nembalan, kalah kerung bari nyidik-nyidik Dani anu ngajanteng di buruan. "Punten, leres ieu teh bumina Pak Kohar?" "Nya, kuring Kohar." Dani ngadadak ngadegdeg, dadana ratug, hatena beuki dilimpu dan kurasa anu teu karuhan. "Pak Kohar?" Dani nyarita laun. Nu ditanya kalah neuteub deui, blenyeh imut leutik, tapi imut bangun anu tiis. "Hehehe, aya naon? Teh kajak manggungnya? Wayahna moal bisa ayeuna-ayeuna mah geus paheut jeung nu sejen." Dani kerung, omongan Kohar kawas nu nyambung, tapi sorot panuna bangun anu kosong molongpong. Sajongjonan adu teuteup, Dani beuki ngarasa aneh, anu aya di hareupeunana teh asa beuki deukeut jeung hatena, tapi dina waktu anu sarua oge asa jauh ka cida, jauh anu teu kahontal ku leungeunna. "Abdi Dani Pak, ngaja dongkap ka dieu teh hoyong silaturahmi." Kohar teu buru-buru nembalan, kalah tanggah ka langit tuluy ngagarosira. Dani sahanya? Ti rombongan mana? Asa kakara ningali." Deg hate Dani kawas aya nu nyiwit ngajeletit. Sabot keur kitu, Aki Juhri kairing Nini Iem norojol ti jero imah, barang nempo Dani, duanana teu buru ngarenjag. "Tobat deui, teu salah ieu teh perempuan teh mana?" Cek Aki Juhri nyarita bari jeung teu leupas teutepan ka Dani. Nini Iem mairan. "Puguh kami oge kitu?" Aki Juhri haget ngagero. "Yap ka jero Jang." "Mangga Ki." Kituna teh bari nyampeurkeun. Sedengkeun Kohar ukur ngareret bari tarangna ka tempo kerung,
Gek diuk deui dina koresina bangun teu malire ka semah nu anyar datang. Sanggeus di jero imah, Ujang teh nu ti mana teh ya? Aki Juhri nanya bari haben mencerong. Nepangkeun nami abdi Dani, kawit mati Banjarsari ki. Banjarsari Cimandah lain. Oh muhun. Aki Juhri kalah tuluy silih reret jeung Nini Iem, tapi saterusna mah nyarita deui. Cikan mana geruan si Sedi sina ka dieu? Engke atunya urang geruan ti pawon. Temal Nini Iem bari tuluy nguniang. Pok Dani nyarita, hapunten anu kasuhun ki, abdi teh ngajak ka dieu hoyong silaturahmi. Sareng bade ngadugikeun salam ti Pak Aso rerencangan Pak Kohar, saurna hoyongun pendak. Oh, aso nu sok nyuling teh anya. Ayeuna mah aki inget. Ari Ujang teh sahana aso. Abdi mah tatanggina ki. Oh, Aki Juhri unggut-unggutan. Sabot keur kitu torojol Mang Edi. aya naon bah? Pok Aki Juhri nyarita deui. Tingali geura eta budak Sedi. Ari kami mah moal rek kasameran teh nyu. Gek Mang Edi diuk nyang hareupan Dani. Nu ti mana teh Ujang teh? Abdi mah ti Banjarsari Mang, nepangkeun Dani. Temalna bari tuluy ngajak sasalaman. Banjarsari. Mang Edi kawas nu reuwaseun. Sumuhun Mang. Aki Juhri mairan. Kami teh rek nanya ka maneh Sedi. Sok inget-inget deui. Nah si Kohar teh baheulana kungsi ulin ka Banjarsari. Sakaemut abdi mah kantos bah. Heueuh nganjang maksud teh nganjang. Aki Juhri negeskeun omonganana. Muhun malihan mah abdi teh kantos nganteur Kang Kohar ka pungkur teh. Temal Mang Edi serog mali ka Dani bari pok tumanya. Ari ngaran ibu teh saha Jang? Nami pun biang Maheni Mang. Astagfirullah. Cek Mang Edi ngarenjag. Aki Juhri kalah kaheranan nempo awakna anu ngarenjag. Ih, ari ilaing kunaon Sedi? Abdi mah yakin bah, ieu budak teh anakna Kang Kohar, ngajamin pisan. Ih, nu bener sa teh. Cek Aki Juhri ngarenjag pas semona antara nu atoh jeung anu teu nyangka. Leres bah, abdi apal pisan kumaha carita awalna. Gusti nu agung, meuni teu sangka sacongo buuk sing goreng harita teh nya. Cek Mang Edi ngalimba, kuniang Aki Juhri cengkat, gabruk Dani ditangkep bari sirahna diciuman. Ih, incu aing geuningan bagea bager. Ieu Aki Ju. Dani hareugeun, awakna kawas nu ngadadak ilang tanaga. Can ge acan kedal kalimah, ujug-ujug geus aya dina tangkeupan Aki Juhri. Hatina ngadadak seah tapi endah. Aya haneut anu sumarambah, haneut anu ngalagena, tileutik nepikeun ka sawawa can kungsi ngalaman kumaha rasana tangkeupan nu jadi aki. Komo bari diembohan ku kalimah singket, incu aing anu mangrupa hiji kalimah pangakuan. Berebei Cipanon Dani ngalembereh mapai pipi. Ki sorana ngageter. Nini Iem anu nangtung gigireun meja teu burung haget milu ngarontok. Toba teuing Gusti. Kituna teh bari tuluy rambisak. Pok Aki Juhri nyarita bari nyusutan Cimata. Ti mimiti ninjo oge kami mah geus boga rasa. Ieu budak teh darah daging urang. Dalah kami oge kitu bapana. Cek Nini Iem beuki ulaweran ku Cipanon. Sedengkeun Mang Edi ngeluk tungkul bari ingsreuk-ingsreukan.
Sanggeus udah rangkulan, Dani ngareret ka tepas laju ngalengkah lalaunan. Kohar anu ti tadi anteng diuk bari nyawang kaburuan, kawas anu teu malire kana naon anu geus kajadian di tengah imahna. Teu reuas, teu panasaran, komo nepikeun kanembongkeun kabungahan, ukur cicing leleb jero dina lamunan sorangan. Serog Dani ngajanteng di hareupeun Kohar, treup neuteub anteb, sajeruning hatena ngagerentes. Jadi, ieu teh Bapak Uing. Kohar bangun anu heran nempo anu ngajanteng di hareupeunana bari jeung mencerong, kuniang cengkat, barang geus nangtung, gabruk Dani ngarangkul. Bapak, pokna binarung nyurud cud cimata anu leuwih loba. Kabagjaan teh pikeun Dani mah teu sirikna kudu nyanding jeung kasedih anu marengan. Aya rasa nu teu bisa dikedalkeun, ngajurung kunung dina lulurung kalbu, seah rongkah ngagalura minuhan dada. Dani anu salila ieu meh peunggas harepan geusan panggih jeung nu jadi bapa, nya harita pisan bisa amprok bari jeung kitu kaayaanana, lain kuciwa, lain teu hayang narima, tapi kasedih bangun anu teu suda geusan milara dirina. Tak kitu pala wargi sadayana, mungguh kahirupan kadang-kadang teu saluyu jeung kahayang urang. Ari kahayang mapan urang teh ideal hirup teh, indung, bapa, aya kabehanana, bari jeung soleh, bari jeung nyaah, bari jeung ngadidik urang, ngati, ya, masantrenkeun, nyakolakeun. Tapi teu sadayana kitu pandina realita kahirupan mah. Loba anu teu apal di mana ayana bapa, loba anu teu apal di mana ayana indung. Kalebet simkuring kantos ngalaman maluruh nu jadi bapa, ngepikeun kakak panggih yuswa 27 tahun, bari jeung pas penak teu langsung narima kitu bae da sieuneun nya, ngiceupan ngodean kanu nganteu supaya ulah betus di dinya da aya istrina. Aya budak-budakna nu memang eta teh adi simkuring. Dina yuswa hampir nincak ka 30 tahun harita simkuring penak sareng nu jadi bapa, bari jeung teu diaku. Nepikeun ka dicekek pan kitu. Da simkuring datang teh lain hayang warisan, lain nuntut tanggung jawab, tapi hayang apal saha nu jadi bapa, hayang apal saha nu jadi karuhun kaluhurna.
Aki, uyut, bau, jangkar wareng, udeg-udegen we. Sanajan teu ngurus ge bagja. Bagja naon bagjana? Allah dipasian kasempetan ku melendang di alam dunia sebagai manusia. Can bisa kasukuran, bisa hirup jadi manusia ge. Mangkaning Allah mah kawasa nyiptakeun urang jadi sato, jadi bancet, jadi sireum, jadi orai. Tapi di antara miliaran makhluk anu pangmulyana manusia, tanpa mesen, tanpa menta, urang digubrageun ku melendang ke alam dunia sebagai manusia. Can bisa syukuran nepikeun ka kiwari oge, malah loba hianat anu nyiptakeun urang. Nu kaduana di antara sakabeh umat para nabi, umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi Muhammad anu pangmulia-muliana, dugikeun ka Nabi Musa tanggah ka langit ningal seratan Allah ngarendeng jeung hiji nami anu mulia nyaeta Muhammad. Saha eta teh? Saur Nabi Musa, eta teh kakasih kami panutup para nabi. Kieu kamuliaana teh ngaluwihan para nabi nu sejena jadi panghulu para nabi. Eta Nabi Musa kabita ngadoa ka Gusti panjangkeun yuswa abdi supados tiasa ngalaman jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, umat akhir zaman. Abdi hoyong janten pengikutna ku hade-hadena mulia-muliana, kautamaanna nu luar biasa, asup sawarga pangheulana jaba menang syafaat di Kanjeng Nabi. Hiji-hijina anu dimaksum manusia salam dunia iwal ti anjeunna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi nu sanesna teu dimaksum mung diraksa, tapi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dimaksum. Tah urang tanpa mesen ka Gusti gubraga alam dunia sebagai umat akhir zaman, umat Kanjeng Nabi anu Nabi Musa wae ngadoa teu diijabah, urang mah teu pernah menta, can bisa kasukuran. Tidinya we urang mah nya lain hayang minta tanggung jawab tinu jadi kolot. Dangarana ge lalakon kahirupan Nabi Musa wae diangkleungkeun pan harita teh nya di laut. Sunan Giri diangkleungkeun di laut pan kapungkur teh nya kapenak kitu ku nelayan dianteurkeun ka saudagar nya, dididik dipasantrenkeun jadi wali songo pan nya. Tak kitu kahirupan mah kadang-kadang teu apal gitu. Mudah-mudahan ieu carita teh sing tiasa janten eunteng kang urang sadayana, lain wungkul dongengna tapi eusi lalakona. Yen dunia mah lain tempat urang senang-senang, dunia mah tempat urang diuji, tempat urang neangan bekel anu saloba-lobana. Sabab nu bakal jadi batur hirup urang jaga di alam barzah teh lain anak, lain pamajikan, lain harta banda, tapi amal urang sorangan laku lampah urang sorangan. Urang sok ngarasa sepi lamun eueuh batur. Padahal engke man bakal jadi batur teh amal hade urang sorangan, ibadah urang sorangan, hasil zikir urang sorangan, wirid urang sorangan. Dari ayeuna urang culang cileung teu boga pasangan hirup ngarasa nyorangan. Padahal dina bogana ge anger bakal pisah, anger anu bakal jadi batur hirup mah amal sorangan. Harta teu kabawa, jabatan teu kabawa. Ya mudah-mudahan urang sadayana nu hadir dina ieu room khususna anu ngabandungan ieu carita sing dijantenkeun jalmi-jalmi anu bagja anu salamet lahir batin dunia akhirat, kalayan akhir hayat husnul khotimah, jadi ahli tobat kenging rahmat magfirah Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk urang mika cinta ka jalmi-jalmi nu mika cinta ka Allah, sabab urang bakal dihijikeun jeung sakur-sakur anu dipika cinta. Lamun urang mika cinta ka para kakasih Allah, pamugia urang jaga dina kabodohan ieu ya, dina kakurangan ieu, dina lobana maksiat jeung dorakana ieu sing dilebetkeun ka golongan nu disarengkeun sareng nu dipika cinta nyaeta para kakasih Allah. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun, bobot sapanon carang sapakan cag urang tuna dihanjuang siang, urang teuneun dihandeulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.